ya. Da urang mah yakin nu dihadiahkeun ku urang ka ahli kubur nepi urang mah yakin ahli sunnah wal jamaah sadayana kayakinan kitu. Malah bukti-bukti ti baheula keneh ya ku para wali gitu kan melalui karomah aranjeunana dibuktikeun. Dongeng baheula di Mahmud ya. Putra Eyang Agung Mahmud jenengan Ama Khalifah Mahmud Eyang Zainal Abidin. Ama Khalifah Mahmud kagungan murid kawitna teh ti Jawa. Dengan teh Mang Samlian. Ai Mang Samlian teh jelema kokoro nyoso malaratrosa. Ari setiap tahun teh sok jarah ka pamijahan kanu janten eyangna. Pan Eyang Agung Mahmud teh Eyang Zainal Arif putrana Eyang Asmadin putra Eyang Samadin putra Eyang Dalem Bojong putra Syekh Abdul Muhi pamijahan. Jadi sok jarah unggal tahun tetes lebaran teh cenah. Nah, ieu Mang Samlian hayang milu jarah. Ngumpulkeun duit tina ladang aci sampeu. iPad teh nepi kana waktuna. Dipake meuli baju, dipake itu, dipake beak. Teu bisa milu atuh kanu jadi guru. Saminggu cenah eta teh di mana jarah teh ka pamijahan teh wah uih teh da marapah sadayana para ulama-ulama marapah ka ditu ka pamijahan. Nah caritana tahun kedua ngumpulkeun deui duit tempo angkat tos lebaran teu mahi deui hanyelu geus kitu mah panadaran we sok sieun engke tahun engke teu bisa cukup deui bakal panadaran we sorangan panadaran teh Gusti abdi nadar rek ngaos kulhu 200 unggal peuting bade dihadiahkeun ka pangarsa eyang pamijahan. Nu nyaho pamajikanana nu nyaho anakna nu nyaho kana panadaran anjeunana. Nu apa? Pas tahun katilu Ama Khalifah bade ngajarahkeun putrana Mama Tahir Mahmud kesepuhan Mahmud. Tos beres ngalap doa, geus ngalap doa teh. Kasaktian geus beres gitu kan, berbagai doa-doa gitu kan. Nah, bade dijarahkeun cariosna ka pamijahan. Ari pas tahun katilu aya ongkos. Milu caritana. Di tukang we para ulama dipayun ya. Dari merumasa ya, ukur khodim wungkul gitu kan, pakacar wungkul gitu ya. Lain ustad-ustad acan. Ya, cariosna nepi we ka pamijahan. Barang sumping teh ka makam da baheula macan ditutupan makam nanti. Ya, naik ka luhur ka makam. Ari Ama Khalifah da maksudna ge bade ngajarahkeun putrana Mama Tahir teh nya. Para ulama tipayun ai Mang Samlian dina tangga keneh di handap. Sadayana begitu uluk salam aya nu ngawaler salam ti jero kuburan. Kakuping ku sadayana aja. Ai geus ngawaler teh nu disauran teh lain Mama Tahir. Tapi Mang Samlian ti jero kuburan. Samlian. Ya. Atuh kaisinan Ama Khalifah teh sadayana ya. Atuh Mang Samlian disauran. Samlian ka dieu. Itu eyang sasauran. Lumpat asa. Percaya teu percaya atuh ya. Kada tinu jero tanah atuh. Ka kupingna oge. Ya. Lajeng teh dipayunkeun Mang Samlian kana puluh we diuk hareupeun tutunggul. Eta sararea ngupingkeun gitu kan. Mang Samlian ngobrol sareng nu gaduh kuburan. Kakupingku sadayana. Samlian hayang naon ilaing teh gerak pong. Nepi euy. Kulhu 200 unggal peuting nepi kakab cik hayang naon ilaing. Gitu. Sararea nyaho sote sararea nya ti harita we nyaho sote. Ya. Ceurik emang Samlian. Ceurik teu bisa ngomong. Teu bisa ngomong. Ceurik. Diduakeun ku eyang. Geus kitu teh les deui we. Teu cios ta Ama Khalifah teh bade ngajarahkeun putrana da kaisina. Balik ditaros Mang Samlian. Samlian kumaha eta dongengna? Maneh nepi ka kitu dongengna. Ngadongeng. Tah apal soteh dongengna kitu si horeng geus
di tahun memehna kene sedih gitu kan teu kabawa ageus nadar gitu nu nyaho ugal peuting 200 jangkul ya tuh ya ai ku ahli karamat mah da ku para wali bisa dibuktikan nu karena ditu teh ya bisa dibuktikan urang mah cukup boga guru-guru ka ditu para wali-wali hungkul cukup dalil urang mah nya ilmu mah moal leuwih ti wali geus gitulah ilmu mah moal leuwih ti wali geus